piceun. Halo, si Kabayan bisa sakti, bisa sholat di nalurun kai. Assalamualaikum Kang Kabayan. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Bisa ku hadapi san Kang Kabayan. Anjeun bisa sholat di nalurun Kangkal kai. Kang Eman mah biasa kian mah. Ah, pokoknya mah hebring lah. Kebenaran Kang Eman. Iya dieu keula di dieu aya obrolan urang teh. Sok dieu keula. Aya naon Kabayan? Asara reuwas kieu. Cih Kang Eman, ari tujuan hirup anjeun teh ka mana? Ah Kabayan tujuan hirup kuring maka mana we asal bisa dahar. Tong kitu Eman, hirup teh kudu boga tujuan. Yeuh, urang diciptakeun ku Gusti bakal balik oge ka Gusti. Kela-kela Kang, ai Gusti teh anu mana? Ari anjeun, Gusti teh anu nyiptakeun anjeun. Moal aya anjeun mun teu aya Gusti. Oh gitu Kang, cik atuh ajarkeun kuring. Ari kitu malah yuk urang ngaji babarengan ka handap. Siap Kang Kabayan. Tuh, Eman, ningali tangkal meni gede gitu. Gusti mah lebih gede tibatan tangkal. Emang Gusti teh sagede kumaha? Yeuh, Gusti teh lebih gede tibatan dunia sareng isina. Alah, gitu Kang. Hebatnya. Allah teh ya.
akang, nyai teh ulah dibawa ka kebon wae bisi huri. Ari nyai anu geulis, anu mencrang, anu singit na kamuleunna. Ieu teh kahirupan urang syukuri we atuh. Kang syukuri geus hurik mah dipiceun. Kurang mah boga pamajikan teh. Siga Lukmu Jair sasarepetan. Aduh. Nyai, tinggal itu aya nu maling di kebon urang. Si kunyuk teh, serbu Kang. Wah, aing mah dipencit. Nyai, makan aku di syukuran, batur ge hayang rezeki urang. Nuhun nya Kang. Disukuran, anger we geus hurik mah hese mulasna deui. Assalamualaikum Abah. Tadi bila tuang heula. Waalaikumsalam. Alah kabeneran, abah tetos lapar. Mun atuh Bah, hayu urang tuang heula. Teu nolak abah mah. Itu kabeneran abah tetos lapar teh tadi. Mun atuh Bah ieu cai heula. Alhamdulillah. Teng, kumaha kabar si Kabayan, si Borok Kokok teh? Abah kitu we. Dek awas, tong deketan di si Kabayan. Nah Abah mani ulah. Nyiteng, abah mah teu ngeunah. Baheula si Kabayan ngising di kebon abah. Alah hari Abah mani kitu-kitu teuing. Geus abah mah erek digawe deui eta mah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Nuju naon Bah? Iya pepelakan para rae. Da Abah masalah ngobatna. Salah kumaha? Iya Bah, bare obat anu alus. Cik obat naon? Ku komik Abah. Si Borok Kokok teh. Naon mana Udin lompatan wae. Aya Kang Kanta kuring diudag. Udah kusahari anjeun. Justru diudag ku si Kang Ujo. Si laing pegawe naon atuh? Tadi teh metik jeruk. Si laing mah atuh da puak pauk di kebon batur. Akang. Hayu atuh balik bararan tol kieu. Dasar si Ijem. Nyai marek balik. Dasar si Cangcut.